Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok sama semung di jomantarang langkungan channel Cak Asisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kemari jejerna Si Peloy karya Kang Carsun Bakekok dina bagian ka 37na. Mudah-mudahan kuayana ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tuminggal resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sundanya. Heula pripados kanuhunkeun pisan ka sadayana anu tos pasihan dukunganana kana channel Asisma Bakekok ieu atuh anu teh acan ngadukung mangga dukung ku jalan klik tombol like, subscribe, share, komen sareng sejabina. Mudah-mudahan channel ieu teh sing tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae di kanggo mitra-mitra sadayana. Atur nuhun oge ka wargi-wargi anu sok biasa mararanco di antawisna aya urang Pandeglang Banten, aya urang Bogor Barat, Gunung Putri, Cikeas, atur nuhun pisan. Hilap ka wargi urang Cianjur, anu aya di Riyadh, anu aya di Saudi, anu aya di Taiwan, ka urang Sukabumi wilujeng dangukeun oge. Atuh kepala wargi anu aya di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ka urang Bekasi, ka urang Cibarusa wilujeng dangukeun nya. Hilap kanggo ka urang Cililin, Cibongkor, kanggo ka urang Cikancung, Cicalengka, kanggo ka urang Sumedang, kanggo ka urang Subang wilujeng dangukeun oge. Atuh wargi-wargi anu aya di Babakan Priangan Bandung, anu aya di Jalan Sriwijaya, terus anu aya di Cibolerang, anu aya di Soreang wilujeng dangukeun dongeng Sundanya. Hilap kanggo ka wargi-wargi anu aya di Kota Tasikmalaya, anu aya di daerah Karangnunggal, Cikatomas, teras oge anu aya di Cipatuja, anu aya di Sindangkerta, oge teh hilap kanggo wargi-wargi anu aya di Gunung Sabeulah wilujeng dangukeun dongeng Sunda nanya wilujeng manco. Mitra-mitra supados teu nyangkolong tinggal waktu mangga urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun rung Uing dina peuting dina sore ayeuna teh wayahna euy uing arek tinggalkeun ieu pilemuran sabab beda geus kumaha deui uing teh kasida betahna di dieu teh omong deui dibaturan ku awewe anu geulis eta na Si Angrum geulis cek uing mah cek maneh geulis henteu geulis tuh iwat nu peor hungkul panonna anu teh nyaho Si Angrum geulis mah sakabeh harita pararesem ngadenge Si Peloy ngomong kitu. Ari Dewi Angrum luk tungkul beungeutna bari leureubeu pipina katingali eucuy lantaran era ku Si Peloy dipuji wae kuas kitu. Maksad Jang Peloy teh dina dinten ayeuna teh panginten pada angkatnya duh nya dina peuting ayeuna teh dina sore ayeuna peuting ayeuna sore ayeuna tah engke saanggeusna lohor uing rek indit rek ninggalkeun di pitempatan Kang Peloy naon geulis naon
rek milu kakang. Ulah akang mah da lain ane kaonangan ini teh. Akang mah justru ini teh arek neangan jalma anu ngaranna si Baratasena. Tapi Kang Peloy kinten-kinten ka dieu deui tapi kapanan uing pasti bakal ka dieu deui. Uing moal poho ka dieu mah. Sabab maneh teh geulis tuh da. Geulis. Akang mah ulas geulis wae. Kang Peloy, kinten-kinten iraha tuh uih deui ka dieu teh. Hayang mah teu ngalami teuing atuh. Ieu jadi pikiran uing teh. Sabab uing oge can apal iraha uing bakal murang deui ka daerah dieu. Sabab uing teuing isuk ting pageto ting iraha uing mangihan eta jalma anu ngaran si Baratasena. Anu jelas-jelas si Baratasena teh cenah kapanan teu puguh dumuk teuing di manana. Ngan uing nitip we ka ilaing euy. Nitip ieu tempat, nitip ieu pimitohan uing. Jeung nitip ieu pamajikan uing kade. Cek si Peloy harita beri neuteub ka Ki Jaka Pedang. Muhun Jang Peloy, mangga akang baris ngajaga sagala naon anu janten amanat Jang Peloy. Cek Ki Jaka Pedang ayeuna mah sopan ngomongna lantaran mayana geus eleh dina sagala-galana ku ngaran si Peloy. Tapi duh ka ari hatena mah teu bisa ngabade, bisa ngabaca kana hatena si Jaka Pedang. Ngan anu jelas mah si Jaka Pedang nyebutkeun rek satia satuhu milu ka si Peloy di jalan nyaeta nungguan eta tempat ngajaga Juragan Idrus jeung anu jadi pipa majikanna si Peloy anu geus satuhu satia ka si Peloy nyaeta Dewi Anggrung. Uing percayalah ka maneh. Pokona mah Angrum ayeuna teu kudu hariwang deui euy jeung ka warga-warga di dieu jeung ka ilaing tah Juragan Idrus. Cek si Peloy ngomong teh caharana kerahanan eka kolot ka budak oge maklum. Si Peloy digedekeun di hiji leuweung anu teu apal tata bahasa anu lemas jeung sajabana. Tapi sakabeh jalma dirinya geus ngamaklum kana naon omongan si Peloy. Juragan Idrus kopok ngomong, nya Jang Peloy, nuhun kana naon anu dititipkeun ku Jang Peloy nyaetana Ki Jaka Pedang anu nyata-nyata arek cicing di dieu ngajaga kaayaan di dieu. Cares kitu Jang Jaka Pedang. Puhun Pak, kaula di dieu anu baris ngajaga tenang satungtung kaula masih aya di dieu mah. Ceuk Ki Jaka Pedang ngayakinkeun ka sararea anu aya di dieu. Ari Dewi Anggrung ari taneuteub ka si Peloy pok ngomong,
Salaresna mah kumaha Dewi Angrum make jeung salaresna salaresna mah abdi teu panuju pami akang angkat di dieu tapi dah di kumaha eta tugas akang nu tangtos ku akang teu tiasa di engke deui panginten nya atuh ya mah tugas uing tugas anu teu secara langsung ti keluarga uing lantaran keluarga uing geus dibinasakeun ku eta jalma anu ngaran si Baratasena nya wayahna uing anu jadi anakna beureunan kudu neangan si Baratasena lain rek balas dendam kan kuring mah meureun rek palitungan we itu Muga akang sing disalametkeun Kang. Tong bari ceurik atuh ngomong gitu teh tangah neuteup di kawing. Dewi Angrum harita geus teu kuasa deui manehanana ngabenung picerikeun terus cengkat berebet init ka kamarna ngagukuk jerik di kamarna lantaran manehanana asa kumaha beureun ditinggalkeun ku si Peloy jalma anu geus deukeut jeung manehanana tur manehanana memang mika bogoh mika cinta ka si Peloy sanajan si Peloy kaayana seperti kitu ngomongna sebelah sebelut teu puguh tapi keur manehanana si Peloy mangrupakeun hiji jajaka anu tanggung jawab geus karasa ku manehanana pageurna si Peloy kuas kumaha Kang Peloy semoga akang sing disalametkeun Kang. Si Peloy anu tita tadi ningalikeun Dewi Angrum pas cengkat init ka kamar si Peloy harita nuturkeun si Peloy ningali Dewi Angrum anu keur nutupan beungeut bari ngagukuk ceurik bari diuk dina sisi ranjang pok si Peloy ngomong Angrum ontong ceurik atuh uing jadi teu puguh aya lamun nempo maneh ceurik mah. Dewi Angrum kaget terus ngareret alaunan ka si Peloy anu tetela si Peloy nuturkeun ka manehanana Kang Peloy menawi teh akang teu nuturkeun Hariwang tuh dah uing nempo maneh ceurik wae mah jadi teu puguh uing ini oge tong ceurik teh uing oge bakal balik teu yakin we uing bakal balik deui uing ceuk si Peloy harita ngayakinkeun ka Dewi Angrum tapi Kang akang dina uihna oge sebab milari jalmi iraha bawa uihna deui ka dieu teh Kang. Angrum uing pasti balik deui lamun uing jarak sabulan ayeuna masih keneh can manggihan eta anu ngaran si Baratasena uing pasti bakal balik heula ka dieu ningali kayaan di dieu ceuk si Peloy Leres Kang. uing mah sabab uing ridho lamun maneh aya kitu kieu engke ceuk si Peloy bari nyerenge Akang mah si Peloy harita nyebutkeun lamun manehna jarak sabulan teu manggihan tetapi teu papanggih jeung anu ngaran si Baratasena manehna pasti bakal balik deui ka dinya ngalongok Dewi Angrum. Dewi Angrum barang ngadenge kitu kacida pisan bunga heunana lantaran eta pisan anu dipiharepkeun ku Dewi Angrum deui kahayangna mah si Peloy da ulah ini ngandalah kumana
dikumahakeun manehna oge sadar yen si Peloy teh keur ngalalana neangan jalma anu jadi musuhna si Peloy. Ayo kurang ka jadi deui ya, kurang ngariung deui. Uing rek ini teh soal mah. Ceuk si Peloy ngomong deui. Deui Angrum harita bari anger cipanana mah henteu raat. Kok ngomong. Mohon Kang, ayo. Ceuk Dewi Angrum bari nuturkeun ka si Peloy anu leumpang leuwih ti heula. Si Peloy diuk deui sila dina riunganana. Tuturkeun ka Dewi Angrum anu diuk jauh jeung si Peloy. Pok si Peloy ngomong deui. Kasakabeh uing ayeuna arek pamit wayahna gaganti uing di dieu anu ngajaga di keluargana Ki Idrus teh ayeuna mah nyaeta Ki Jaka Pedang. Lain kitu Jaka Pedang. Keun we di dieu mah ya kaula ceuk Ki Jaka Pedang harita. Ari indungna Dewi Angrum jeung rareret kana jadi salakina. Duka naon? Indungna Dewi Angrum harita asa kurang panuju lamun Ki Jaka Pedang aya di dinya tapi teu bisa majar kumaha. Da eta kahayangna si Peloy. Si Peloy pok kadenge ngomong deui. Ayeuna uing rek ini teh euy. Wayahna Angrum ku uing ditinggalkeun heula yeuh. Ngan anu tadi diomongkeun lamun uing saminggu jarak sabulan uing teu manggihan jeung eta manusa anu ngaranna Ki Jaka Pedang. Ki Jaka Pedang di aing kunaon kita omongan teh. Maksud uing Ki Baratasena lamun uing jarak sabulan teu bepanggih jeung Ki Baratasena uing pasti balik heula ka dieu. Mohon Kang. Ceuk Dewi Angrum harita bari ungeug. Sorakna harita katingal kadenge sidueun. Tong ceurik wae atuh ceuk uing oge. Uing jadi teu tenang ieu oge. Nya Angrum, berarti rik wae gelis. Anggur paduakeun jang Peloy. Sing buru-buru mulang pepanggih jeung anu ditujuna. Ya, rek wayah kumaha kitu. Ayeuna uing teh Geuningan candalalah ratu hayang dahar heula yeuh. ketang. Aduh, uing candar yeuh. Lapar ngaradak ieu beuteung teh yeuh. Mohon atuh Kang. Urang tuang heula. Nya Angrum. Uing hayang dahar heula yeuh. Sanggeus kitu mah harita Dewi Angrum jeung indungna atut anu pabantu di dinya nyadiakeun dahareun anu geus sarariap prak atuh sararea harita ngariung ka atuh kaasup anak buahna Juragan Idrus. Dahar ngarimpak bangun anu nikmat akeranan si Peloy makomo nambah deui. Sanggeus beres dahar si Peloy pok ngomong deui bari ngargot cai anu disadiakeun. Dahar geus uing tadi papatah geus ayeuna mah uing arek ini hampura bisi uing di dieu loba kasalahan yeuh. Nya Angrum nya ulah kawin ka batur. Akang mah moal atuh Kang. Salagi jalmi anu di diarep ku abdi teu ka batur mah. Ceuk Dewi Angrum harita bari ngadila ka si Peloy. Atuh lenyap si Peloy tinggal lenyap hatena didilakan ku Dewi Angrum anu geulis rancunit pas kitu. Ki Jaka Pedang pok ngomong,
ayeuna pisan gitu. Ha, ieu nah. Cek si Peloy harita. Si Peloy siap-siap. Puntelan dibawa ku si Peloy geus dikaratak-taknakeun. Si Peloy geus singkil. Sanggeus kitu si Peloy nangtung. Bari ngareret ka Dewi Angrum. Angrum, ampura uingnya. Uing krek ini ya. Ang Peloy. Tong cer, cek uing oge make jeung cerik sagala rupa di. Aduh, teuing. Akan didoakan sih selamat dah. Tah, itu ngadoakeun ka uing. Cek si Peloy harita. Geus ah. Uing rek ini ya. Si Peloy mulai ngalengkahkeun di sukut. Terus kebat keluar dituturkeun ku sararea. Sanggeus aya di pakarangan imah. Dewi Angrum ngagarawan ka si Peloy. Si Peloy ngareret. Naon deui Angrum? Sing engal uy. Pokona mah bakal gewat-gewat balik uing. Doakeun we. Cek si Peloy harita. Jalma harita ku si Peloy ditetep hiji-hiji. Para sanggeus kitu si Peloy pok ngomong. Heeh, geus ya. Ampura uing ya. Uing rek ini tina keneh. Sakabeh jalma harita melongkeun ka si Peloy. Si Peloy harita ngotolkeun inung sukuna. Jorela cedak les. Awak si Peloy sakolepat geus teu katingali deui cirimna. Lumpat teuing ka mana nyiles. Sakabeh jalma harita bengong. Lantaran tetela kesaktian si Peloy teh lain lalawarakeun. Kaasup si Jaka Pedang anu melohok ningalikeun si Peloy anu geus leungit. Pok hatena Ki Jaka Pedang ngomong. Tetel. Si Peloy lain jalma sambarangan. Aing moal cukup sanajan kumaha oge ngelawan pangarti si Peloy. Cek Ki Jaka Pedang bari gogodog. Pok juragan Igrus harita ngomong. Ditujukeun ka sararea. Kasakabeh anak buah kaula oge ka anjeun Jaka Pedang. Sakumaha parentah si Peloy. Sanajan memang ayeuna jalma geus eueuh geus ninggalkeun urang. Tapi urang salaku anu dibere papatah beuriran kudu ngalakonan naon anu jadi papatah si Peloy. Kahiji nama beuriran tina poe isuk urang ngamimitian nangtungkeun paguron. Kumaha Jaka Pedang? Kaula satuju. Memang eta tujuan kaula. Masalah itu ieuna keun kaula. Cek Ki Jaka Pedang. Ngomongna tandas. Sanggeus puguh kitu mah sararea baralik di ka imah. Dewi Angrum anu katingali sedih sanggeus ditinggalkeun ku si Peloy. Ari tadi gandeng anu jadi indungna. Angrum. Sudah sedih wae atuh. Isuk jangan ning pageto gembereun si Peloy datang deui ka dieu. Nya Angrum. Geus. Anggur mah doakeun si Peloy sing salamet. Cek juragan Idrus. Sageus aya di jero imah. Harita sararea ngariung deui nyawalakeun yen dina poe isuk
naon anu rek dimimitian dina ngadegeun hiji paguron. Sageus puguh dina poe isuk aya kasapakatan langsung anu ngarariung teh harita balubar ari kijaka pedang anu geus dibere tempat ku Juragan Idrus. Harita manehna ngaleos ningalkeun riungan eta.